Oh ya teman-teman, selamat datang di channel saya. Jangan lupa subscribe-nya ya. Juga like, komen, dan share. Juga aktifkan lonceng notifikasinya. Selamat menonton. Tepangkeun simkuring wasta pun Dini Monika wawakil di kelas 11B keperawatan sejam medarkeun hiji dongeng anu jejerna sasakala kampung kulasaan wilujeng ngabandungan. Kocap keur zaman baheula aya hiji kampung anu katelah kampung kulasaat. Di eta kampung aya hiji jalma anu katelah Mama Hajasa. Eta Mama Hajasa ku balarea estu dipikolot tur dipiaji. Lain pedah umurna geus kolot, tapi pedah ajen imajet jeung komarana sarta diwuwuh ku pangaweruhna anu luhur. Di bumina Mama Hajasa direncangan ku putrina anu katelah Neng Ulan. Dina hiji mangsa sabada ngawurukan ngaos para santrina, Mama Hajasa nyauran ka Neng Ulan. Nyai, kadieu nyai sakedeung. Sumuhun ama pada aya pacarioseun naon manawi ama nyauran abdi. Lain nyai ditilik-tilik ku ama nyai teh geuning geus dewasa geus cukup pikeun rarabi ama teh asa geus hayang mangku incu. Muhun ama nyai ge sanes teu maksa hoyong gaduh caroge, namun nyai teh rasa bingung kunaon anaking. Maksa teh bingung nu mana nu kedah dipilih margi seueur jajaka anu sarumping. Pami dipilih nu ieu kumaha nu itu, pami dipilih nu itu kumaha nu ieu. Tembal Neng Ulan bari semu bingung. Tah eta pisan ku ama dipikareus ti hidup teh anaking hiji budak awewe anu bijaksana jeung asak jejehan. Sumuhun ama pami kitu mah teu langkung ama. Heug ai kitu mah. Tembal Mama Hajasa bari luak yeuk bangun aya nu diteangan. Tuh, geuning Mang Sapri, Mang, ke dieu Mang. Hehehe, mohon Mama bade aya pacarioseun naon Mama nyauran abdi. Mang, umumkeun ka balarea yen kaula rek ngayakeun saembara pikeun saha-saha jajaka nu mikahayang ka putri kaula. Ari syaratna nyaeta yen saha-saha jajaka anu bisa nyieun kulah nu legana 1000 meter yen pinuh ku cai dina wanci sapeuting mangka baris dikawinkeun jeung putri kaula nyaeta Neng Ulan. Hehehe, mohon Mama sadaya pamundut Mama ku abdi bade dilaksanakeun. Omong Mang Sapri bari terus ngareos rek ngabewarakeun saembara tea. Cudug waktu ninggang mangsa saembara geus dimimitian. Para jajaka pada metakeun kasaktian jeung kabisana sewang-sewangan. Para jajaka pada mikiran kumaha carana ngajieun kulah anu legana 1000 meter yen pinuh ku cai dina wanci sapeuting. Nepi ka peuting anu kasalapan can aya hiji jajaka anu bisa mereskeun eta kulah. Kocapkeun peuting anu ka-11 kurunyung datang hiji jajaka dedeg hade rupa sampe panglawakan bumbag sakata anu katelah Jang Jaka. Teu disangka Jang Jaka bisa mereskeun kulah anu legana 1000 meter yen pinuh ku cai dina wanci sameme subuh. Tah geuning nyai aya jodoh na hidup teh. Sumuhun ama aya tekad tina ati ama. Ti harita Neng Ulan jeung Jang Jaka hirup laki rabi. Ngan hanjaka katentreman di eta kampung teu lana sabab dina hiji poe aya kajadian anu kacida anehna. Jang Jaka kadatangan orai kajajaden anu mangrupakeun awewe geulis pisan. Maksudnya datangan ka Jang Jaka rek nagih janji baheula Jang Jaka pernah janji lamun ngelmuna geus kataekan bakal kawin jeung guruna. Jang Jaka jeung guruna silih tetep. Pok guruna ngomong, "Hei Jaka, anjeun geus calir janji ka kaula baheula
deui eta guruna luncat sajorelat bari nonjokkeun huluna ka Jangjaka. Rasakeun Jaka. Jangjaka teu cicingeun, tuluy luncat bari ngajewatkeun tonjokan eta. Hei Jaka, tong ka atos ya bisa ngajewatkeun tonjokan kaula. Yeuh rasakeun tajongan kaula. Beras guruna najong ka Jangjaka anu niatna rek ngaragragkeun Jangjaka. Jangjaka luncat bari ngagilekeun awakna. Hei Jaka, yeuh urang kaluarkeun anji pamungkas. Eta guruna nu tadina awewe geulis pisan ayeuna robah jadi oray anu gede sagede tangkal kalapa. Eta guruna ku Jangjaka dibeulitan ku oray anu gede anu akhirna Jangjaka tewas awak narangsak bari jeung pinuh ku cacing. Pamiasa sadaya ti waktueun harita eta kampung teh katelah kampung kulah saat. Sabab ti sanggeus Jangjaka tilah dunya eta kulah teh tacan pernah cayan deui. Mung sakitu anu kapihatur wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.